warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu simkuring dipihormat, rerencakan sadaya anu simkuring pikanya hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha hidayah saring inayahna urang masih dipapari nikmat Islam sareng nikmat iman. Sholawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab anjeunna urang sadaya biasa ngaraos nikmat Islam sareng nikmat iman. Mudah-mudahan urang sadaya kaasup umatna. Amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun pidato ngeunaan COVID-19. Kumaha carana urang sadaya ngajaga kesehatan dina situasi anu keur gawat di negara Indonesia nyaeta virus corona. Naon aya virus corona teh? Virus corona nyaeta wabah anyar anu asalna ti kota Wuhan di Cina. Gejala virus corona ditandaan ku ayana demam panas, engap di pernapasan, batuk, indera penciuman leungit, indera rasa leungit. Di luaran wilayah urang tos seueur anu jadi korban kaganasan virus corona. Meureun rerencangan atanami keluargi parantos janten korbanna. Ku sabab tos seueur korbanna, pamarintah ngawajibkeun urang sadaya salaku rakyatna netep wae di bumi lamun teu aya kaperluan atanapi kegiatan anu penting-penting teuing kanggo memutus rantai penyebaran ieu penyakit nu disebut PPKM atau PSBB. Dirin anu dipikanya hayu urang ngajaga kesehatan diri masing-masing. Contohna wae rajin olahraga, konsumsi vitamin, rajin moyan enjing-enjing, intina sagala hal anu ngahindari virus nu ngabahayakeun urang sadaya. Pamarintah oge nyarankeun ngayakeun protokol kesehatan anu kudu diterapkeun ku urang sadaya nyaeta make masker, jaga jarak, sarta ngawasu panangan, make sabun atanapi make hand sanitizer. Pina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakirangana bilih aya cariusan anu teu merenah di manah neda dihapunten. Dasadaya kasayan eta datangna ti Gusti Allah jeung kasalahan eta ti simkuring pribadi. Sakali deui nyuwunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.